antara urang jeung urang komo kakurungku sifat anu jadi pribadi sidik kaula teh nyaeta tuturus hidup anu sasatna hidup teh seke-seler ti kaula aya kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadi anak malah cek bohongna ujung hingga sifatna dipenta dalah dina henteuna oge geus ngalubarkeun hampura ngan meureun aya paribasa hade diomongkeun atawa hade kubasa timalan kaula nu tah dina lebah dieu umaja uyut ka hidup dina rupaha saha wae jalmana nu menta hampura atawa nu ngahampura eta kawengku ibadah sami kene patut disebutna lamun hiji jelema menta hampura ku urang teu dihampura bisa disebutkeun sombong nah sombong yut sabab bujeng hingga urang salaku makhluk nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina teh maha hampura sakitu jemarna lamun teh kacaturkeun aya hiji jelema tukang bobok tukang tarok tukang nyingsatkeun androk pi 5 menit anak manehna rek perlaya atawa rek ninggalkeun alam pawenangan dibarengan ku tobatan nasuha moal rek ngalakonan deui jaga bagianana tah cacak-cacak nu kagungan urang salarea geus sakitu maha hampurana piraku urang salaku makhluk lamun dipenta hampura ku batur teu ngahampura ya timalan nu matak kecap Sunda teh mas ngahampura sabab loba anu atah ngahampura dupi nu atah ngahampura teh nu atah ngahampura teh ongkoh nyaritakeun ieu catur biwir ngahampura kana kasalahan batur tapi dina hate nyungklit wae kasalahan batur batu jaya kulanya ongkoh dihampura aya geus nepi imah ceuwis keneh kulanya ya timbalan eta teh sarua jeung cai napal dina daun talus ai pal ai gorolo eueut tapakna timbalan kaula nu tah nu matak yakin urang sing kawengku jalma-jalma anu sok ngahampura jeung sok narima mun teh mah dihampura ku batu timbalan kaula nu atuh salajengna tan sadia jeung ajeng aya pikeresaeun naon ieu teh uyut ke memang aya padungdengkeun nu mawi diangkir linggih dina wanci diondang dina mangsa disaur dina waktu anu tangtu teh anu aya patula patalina jeung pribadi hidup anu sasatna hidup jalma pahatulalis dititipkeun ka uyut mangsa gubrag ka alam dunya di orok beureum keneh dinangna dinengneng dirawu dipangku lir ibarat nanggeui endog beubeung da sidik ti mimiti anak eyang anak uyut incu uyut kabeh geus teu boga iwati sanak kulawarga teh hidup hiji-hijina daya deui tangtuna mun ceuk bohongna uyut teh tamplok asupan ka hidup bebeakan tina kanyaan lo kasono kanu jadi turunan da sidik kakurungku getih jeung tulang uyut sorangan timbalan anu ayeuna kapandang gede geus dewasa eukeun cicing di padesaan anggang di pakampungan jauh ka bedug anggang kadulag jauh ka pakotaan jauh Tuhan kena hiruk pikukna alam pakotaan tepi kadayu disebutna urang kampung tapi
ulah urang teh ulah gengsi Ulah. ulah nepi ka urang era sorangan cicing di kampung sing inget da urang kota mah daharna ge di kampung timbalan malah mandar ngajan urang padumukan teh kudu ngotak pikiran teh kudu ngotak Eta bulan. hartina teh nyata keterbukaan Nya. timbalan sabab lamun ditempo ku uyut dirasakeun lain agul ku payung butut ulah dumeh uyut nyata kahidep sorangan teh salaku incu jeung buyut tapi uyut panon hidup teh geuning luar biasa Wah. mote karna rapekana Nya. dina mangsa diajar Uprih pang. ngaji nyupri pangarti neang pangabisa Beres. jeung tebawan kaitu ka dieu daek tunyu tanya Daek alewoh bulan. daek alewoh jeung sajaba malah ilmu geus katungtut pangabisa geus katalaan Pangarti. ta eta anu jadi dipikareusna ku uyut Nya. reug-reug anu jadi turunan henteu unggut kalinduan henteu gedag kaanginan mun numutkeun ilmu anu geus katimuman ngan moal jadi manfaat eta ilmu lamun teu dilakonan ku laku lampah sapopoe tetep hiji amal bakal jadi pahala mungguh anjeunna prakanana Nya. Jeung gawe. timbalan kaulanun nu matak uyut teh sakaligus rek muka sejarah Teh. yen hidup teh terus sing madu trahing kusumah titising adana wirid trahing dewa kamanusan naon nyaeta hidup teh putrana hiji gegeden baheula anu kasohor mangsa di negara Amarta Wah. Nya. anu ngaranna Gatot Kaca anu kiwari parantos tos teu aya di alam dunya parantos gugur dina mangsa gelar Baratayuda nyata perang sedulur antara Pandawa lan Kurawa Perang Jayawinangun bulan. anu dimenangkeun ku hasil negara Amarta jeung negara Astina dilebur negara Amarta ngawujud jadi negara Astina anu jadi negara superpower ayeuna timbalan Pandawa geus seda Pandawa parantos pupus kantun ayeuna sekeselerna teh nyaeta nu jadi rajana teh Prabu Parikesit Iya. tak aya Prabu Parikesit teh jeung hidup teh nyaeta Kapi Adi Kapi Lanceuk Iya. Sabrai. eta teh Kapi Adi Kapi Lanceuk kumaha maksudna teh uyut teh Nya. Ari Parikesit teh putrana Abimanyu Ari Abimanyu putrana Arjuna ta Ari Arjuna kawin ka nyaeta Endang Manuhara Iya. nya boga turunan Pergiwa lan Pergiwati Beres. kembar istri tuang ibu Pergiwa-Pergiwati teh Kemangsa pasang. dalam teh ambar hayang dingaranan Upin Ipin nya Pergiwa dipigarwa ku Gatot Kaca nya tah jadi gulangkep Nya. ti eyang meureun anjeun teh saeyang Beres. oge ti indung jeung Abimanyu Gatot Kaca teh anak Bima Ari Bima jeung Arjuna adi lanceuk turunan Pandu Dewanata Teu geni. Sabraina. waduh eta teh kitu uyut kitu Tuh. numutkeun kana pancakaki Nya. tah nu matak eyang uyut lain ngusir tapi uyut teh rek ngajurung-jurung hidup sangkan hidup teh geura babakti ka nagri geura sebakeun ka nagara Beres. yen Prabu Parikesit teh nyaeta anu keur kiwari ngawasa nagara Astina anjeun kudu bisa icikibung ngebantuan naon rupaha kapriyogaan di negara Beres. tapi datangna kaitu ulah dumeh deukeut atawa umeh dumeh dulur tapi tembongkeun dina gawe Eta pula. sabab rahayat ayeuna geus nyarahoeun moal bisa dibobodo Palalinter bulan. geus palalinter
lamun urang tumeh deket jeung raja tuluy dijadikeun lamun lain dina ahlina nya lain napakna mah kula tapi lamun geus ahlina yakin rahayat oge bakal ngacungkeun jempol nya ya gimana nu madak engke jaga nitip lamun teh kapihapean jabatan omat anjeun ugrapira perhatikeun jeung prioritaskeun naon rupaha kahayang rahayat palire ditaplokan jabatan sing jadi ladang ibadah jadi amal kulanya sing amanah sabab naon silaka na manusia poho bodoh salah jeung balanga eta kula Imalan loba kacaturkeun kumaha kula hiji pejabat labuh kulaku tigubrak ku akhlakna kulantaran manehna teh ngeukeweuk kana kakawasaan kana kadudukan hiji jabatan hiji pejabat anu kaituna mukmak-mekmek sabab lamun urang geus jadi pejabat heulakeun naon rupaha kahayang masyarakat cekolot jadi pejabat jadi ais pangampi kudu boga tilu pamimpin kudu bisa ngapung kadua pamimpin kudu bisa nerus bumi katilu pamimpin kudu napak sancang dupi maksudna ngapung kumaha ai pemimpin kudu bisa ngapung teh lain ngapung ngawang-ngawang tapi ngapung di dieu nyata kudu boga cita-cita anu luhur ngawujudkeun negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur eta dupi napak sancang ai napak sancang teh lain lempangan dina luhur cai tapi napak sancang di dieu nyata napak dina sakabeh golongan hartina adaptasi engke jaga geus jadi ais pangampi engke jaga jadi pamimpin najan parahuna beureum koneng hideung jeung sajabana geus jadi pamimpin culkeun baju warna golongan jeung sajabana tapi keulakeun kapentingan rahayat jeung bangsa eta nya ularnya beula laras dupi nerus bumi ari nerus bumi teh nyata neuleuman hate rahayat naon kahayangna kurang kudu dicumponan nya hartina teh seukeut paningali seukeut pangdenge jeung dina prak-prakanana teu galider kulanya tah dina mangsa nerus bumi seolah-olah nyaeta kampanye ai kampanye teh hiji waktu hiji momentum gesan urang nganyahokeun naon rupaha kahayang masyarakat keur neuleuman eusi rahayat ulah dumeh keur hayangna jadi pamimpin kampanye teh nya da salahna kitu rajeun keur turun ka rahaya karena kuluyang keleyang kulanya nya eta rajeun butuh dukungan nepi ka lunda lene ka rahaya sadedehna mah kula nya timala tanu kitu teh munafik tingali ku anjeun fenomenana pan loba calon-calon pamimpin anu saperti kitu teu cara terjadi turun apruk-aprukan ka kampung aprak-aprakan ka padesaan baligo we pagede-gede janji muluk-muluk aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah anak geus ngajedog dina pamimpin ngadon culang cileung neangan palingeun garong disebutna gitu lumadak ceuk Sundar Sinir teh mah pilkada jeung pilkabe bedana aya dupi pilkabe ai pilkabe mah di mana poho sok jadi dupi pilkada di mana jadi sok poho eta beten laras nya imalan kaulan
lamun nepi ka mayoritas paming seperti pitu kalakuanana cilaka ingin alam dunia naon sababna naon disoledat laku lampah tukang channel rugi ukur pribadina mengukur rugi keler jeung gelas anu pepes tapi si soledat laku lampah pemimpin ramat kamale mamaan kau temais temelem rahayat menjadi korban waduh lumatak mi HP sisir jeung minyak bisi kaangsonan leungeun mi HP pikir jeung niat bidisi kaangsonan beungeun piheulakeun pentingkeun naon kabutuh rahayat prioritaskeun sabab lamun engke jaga maneh sajajar jeung jelema-jelema kitu nyata oknum nya yakin bakal krisis kepercayaan krisis kepercayaan teh teu dipercaya deui ku rahayat malaya kepercayaan gitu dina ayat tungtungna datang program cara ricing dititah kerja bakti nyala lengir dititah gotong royong di popolotot tapi datang bantuan ti luhur-luhur teh parontok-rontok jeung pahayang-hayang subuh-subuh heula-heula tempon aduh nya timala geus kitu papisah rincai tong ngarepkeun negara maju tapi bakal negara aya dina ambang kehancuran tingali aduh lumatak pertahankeun budaya nah hubungannya budaya naon sebab budaya teh nyaeta perilaku anu dilakukeun sapopoe anu geus budaya urang teh DP handap asor lain maksudna jaipong wayang golek lain tapi budaya urang DP handap asor daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajai ku di deulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek eta oh cindak nama jadi jalma anu guna khairunas anfa'uhum linnas lamun urang teu bisa berguna pikeun jelema loba minimal sabagian lamun urang teu bisa berguna pikeun sabagian minimal saurang lamun urang teu bisa ngabagiakeun bari mangpaat ka jelema saurang minimal urang ulah nepi ka yang eta saur Bapak Presiden urang teh oh nya di malam kaulanu tah kahiji kaduana nitip engke jaga prioritaskeun ngeunaan judi jeung sajabana judi online anu mahabu di ditu dieu apal hidup baheula Pandawa jeung Kurawa gelarna perang teh lantaran naon main dadu main dadu main judi akibat tina judi Pandawa timimiti disebut gelar Raja Adiluhung sakedet netra lain ukuran sapoe jam-jaman balik di negara astina kulantaran eleh main dadu jadi raja tanpa sarana rahayat kadungsang-dungsang ya timala tuh harta bana beak jeung sajabana cilaka pamimpin amun geus main judi kitu ge rahayat leutik naon sababna ari judi online teh luar biasa eta teh penipuan eta teh nah disebut penipuan sabab eta mah sistem anu geus diprogram sistem anu geus diatur oh eta teh nya nu matak pang bodoh-bodohna pisan jelema anu main judi online ngarusak logika nyaho eta jelema teh bakal ngarugikeun der dipaenkeun terus bodohna teh dadu me sarana atuh susuganan neangan paleuleui sing inget ai hukum sugan melak sugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing sarua jeung ngarep-ngarep kalam heula nya imbalan engke imbasna tina urang tina gaji biasana sakitu dipake ngadepok kalakarungkan untungna kaitu perceraian meningkat
Leres atuh. bega kriminalitas ngaronjat Merajalela. nepi ka teu bisa mana misahkeun halal mana misahkeun batil hak jeung batilna halal jeung haramna loba pisan sektor-sektor nu kudu dibenahi kurang salarea ngan cara jeung katang tuanana teh nyaeta urang sabeungkeutan gawe bareng tingali nyere benda anu paeh nyere sabeungkeutan tapi sabeungkeutanna nyere mangpaatna sakumaha legana buruan yakin kasapukeun nyere ta Moal burung beres. bayangkeun lamun urang geus sabeungkeutan aduh leres nya timbalan kaula nu matak lamun maneh loba pangabisa pinuh ku ilmu jembar ku panalar omat maneh jadi oge lain maneh sorangan anu menang tapi menang salarea leres kaula nuhun kitu Tuh. ke berjalan ngancing pancek dina hate sebab maneh boga aya aturan nyata agama jeung dari gama cekal delet eta Cepeng. timalang kaula nu dagening maneh mati bubudak nepi ka ayeuna ngaji teh tutuluyan Getol bulan marukana. beda jeung zaman ayeuna magrib teh ayeuna mah barudak teh kitu we Kalah pelesir bulannya. arote we Nya. lain caricing di masjid Nyerau HP. nungguan isya Nya. beres magrib teh kitu we hayu gaskeun urang ML Naon eta teh kulaan. malah tah engke jaga kahareupna galakeun deui ngaji di magrib tepi ka isya Nya. atawa ti sore jeung sajabana timalan kaula nun kitu teh ya sok jadi bekal kaula kange ngalamar damel ka Kang Rai mari kasit naon cukup modal nama hiji naon jujur Kejujuran bulan. jujur sabab jujur teh barang mahal ayeuna Barang langka bulan. jujur kaduana adil dina mangsa geus jadi ngadek sacekna nilai saplasna nyaceknya na lain cek lainna anu kiwari dua din parantos apruk-aprukan milarian suaka milarian perlindungan jog anyog kaya petempatan lah naon lain dulu tuh hanaang aing dulu Pasti. ketambah-tambah dulu dawala karasa ku saling oge meureun karasa ku dewek laparna ieu Nya. minuman cai hujan Tuatiruan. tambah-tambah beudeung keroncongan Pasti atuh. melilit Nya. asam lambung naik dawala berkat kaang sia ku sia aing bau sungut meureun ada asam lambung oge da bau sungut tah ama si jurik mah tong dibejakeun modalna mah tuh teh Ulah atuh. nya Nya. dorap oge bau pujit aing dawala nya Bau naga. Pas. wayana we etang-etang puasa puasa oge da kudu magrib buka sia teh Nya. dua poe magrib teu buka-buka ieu mah ongkot teu buka dompet tapi udud nglepus wae Ayo bu. dah pemere atuh di saha di Bapak Camat Cibatu Bapak JJ Jenal Abidin masihan rokok mere dulu malahan mah masihan artos mereknya kerek niat eta teh nyusugan we atuh laksana Mudah-mudahan begitu. eta dihasalebakeunana dawala aya padepokan heuleuy urang menta cai susuganan we heueuh nya buru sia dawala aing geus sanaang bisi maot lamun dewe kelaparan esok kesurupan ekudu naon sia Sok kasarumahan. isi dubaran aing mah Ese. buru sia kumaha maksudna heuh tatanya ka dinya punta penta ngan omat bisi aya
antek-antek nasi Sumantara Raja ti Nagara Plaza Jenar seke seler rapati sang kuning baheula euy sang kuning teh anu ngadombakeun Pandawa jeung Kurawa nepi ka pasiana sang kuning geus bae boga turunan efek teh ngajajah ka nagara Astina nya ruka kumaha juragan Prabu Parikesit oge nasibna dewek jeung Sidawala pun bapa oge diberok dina pangbuyan heeh untung dewek bisa moblos dina mangsa kerkayan perang kitu ngan pun bapa we doka kumaha nasibna deuleu nya urang lincah da kadedot wae nya ge kolot eta mah kana nyatuna teh gede pisan dolog nya panon geus kurang awas geus make kacamata bapak ing deh geus ngurangan udud ongko nya geus cek hiji kudu make alat bantu wae nya la naon kaketro ka dinya teh sugan aya urang mudun ka handap ha tuh hayu bareng ayo tuh hayu punten bang kaca kelanan itu tinggal itu aya tatamu ka dieu aya nu ngetrokan panto saha dekat tinggal da can kabuka panto sing ka tukang diukna tukang ngeunro nah tamu teu nanyakeun kitu sagala yap ka dieu kalebet nu mawi ieu jeblok sandalna apan aya kula di dinya bebersih heula sandalna dipaku lah naon tong eureui keur kieu mah aing kelapa bisi ngamuk da kumaha sia teh hawalabar teh aya leuh sok itu heula ka jero wae euy guru sawios abdi kalebat sepuh mangga yap ka dieu moal era kitu moal atuh kitu lah ngadakeun era mah irah dinya tuna sia buru-buru deui si teh nya beuteung geus kosret jang lah duh kumaha daramang-mang sardayana aya pangesto nuhun aya daramang-mang mah akang kumaha dama hah akang kumaha dama ai syariat awak mah cager ngan hate pasiksa nya pasti dia gitu mah aduh dirungrung ku batur dijajah ku manganeuh nagara Astina ayeuna eta teh nya ya we cucuk rungkang nu matak teh oge kalunta-lunta ieu aya jelema ieu rek kabageakeun ka kuring sugan we ah nya nya sudah sasieun alah punten kula mangga aduh assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mang nu pupuntenan teh ada sanes punten pupuntenan da abdi mah punten nyaan nya emas teh kitu muhun kula alah punten we kula ieu bilih ngawaga waktosna nuju teu da keur nyal sih jurina aturan rawuh mang aduh nuhun Gusti meuni eta teh garwa lain pamajikan ieu mah oh manawi teh punten we kula sareng saha ka dieu abdi nya sareng pun bojo kula garwa dicanak dibantun ku abdi nah di mana di luar we ngantosan atuh sina ka dieu bisi kahujanan sawiosnya mangga gening ka pamajikan teh nyebut ai namina ulah nya ai rokayah teteh heuy ka dieu bisauran ka dieu lain cek ai masih walat mau gelas dua we kata handap kedua we ai ka jero si tamat bisa ngomong si teh urang manteuran bisa dandelkeun ayo punten we kula ni kumawantun abdi ieu
itu naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun kelana. Ieu pamajikan mang teh. Lain. Pamajikan mang itu teh ieu. Cihnya. Naon cenah? Asa jeung seuri. Lain itu sepuh ka abdi naroskeun naon jeung saha ka dieu. Terus cek kulit jeung pamajikan. Ka saha? Ka A. Astagfirullahaladzim. Paingan hayang sare barang wae sama. Paingan asa nu aya gelang wae cenah anggeus mereka naik wae kitu teh. Kitu teh katirisan kuring mah. Karena kurang ajar. Sa simut teh. Jauh. Paingan dilipen wae sia. Pengen we hayang Tong kitu sia bisa bajakeun heueuh bisi pajarkeun urang teh kaum LGBT. Apa sia LGBT? Naon? naon eta. Lalaki ganteng bujur totos. Teh. Palias. Ganteng teu di pangpang nama. Bujur mah angker totos teh. Tentang lebaganana. Tepuku keuretan. Sanes kan abi mah adik kakak. Kakak beradik, Pak. Nya. Adik kakak teh mun adi lanceuk Eureuy we si mah sebulang bentor ngomongna teh. Teu make filter hirup teh. Nya, Malu resep royor. punten we kulandu. Istana naon tranaon. Ai manawi teh. Henteu tranaon punten we. Punten we sepuh abi mah da nya. Geus teu naon. Ai manawi teh garwa hawatos beri kahujanan. Nuhun sae kulandu. Ai manawi teh garwana salira teh mah. Sanes neng. Lain neng beli teh. Lain neng jajaka teh. Nya lalaki teh. Ning kumis teh tipis. Modalin ukuran tinggal dadana ge lempeng. Nya sakitu sterakna atuh. Eta teh saha pengertian? Ieu nuhun. Anak lain anak ieu mah. Sane. Naon? Ieu teh buyut kaula. Oh, Lan buyut kaula. Lah, naon? Buyut teh naon? Coba. Teu apa buyut-buyut acan. dikete apa? Matak nanyakeun teh naon si teh. Buyut teh kieu di mana urang boga anak, Cikinya. atawa urang teh urang ye, urang teh boga bapaknya. Bapak urang teh bapaan. Oh, Ta bapak anu bapaan teh bapaan deui. Bapak. Buyut teh. nya baca kaki. Jadi lieur sia. Ha buyut? Ha urang teh boga bapak. Bapak urang teh bapaan. Ta bapak anu bapaan teh bapaan deui. Jadi bapak. Jadi buyut. Jadi loba bapana goblok kan di situ. Jadi reuteuk atuh. Lieur kaingna oge. Cing pacakagina ku indung, pacakagina ku indung. Aku indung sugan kinya. Si nyai teh boga indung. Tak indung si nyai teh indungan. Tak indung anu indungan si nyai teh indungan deui. Indung si nyai. Buyut. Kuningnya. Jadi indung si nyai teh indung suku. Lieur sia mah. Jadi Pak Indung. Tanyakeun we ka jinis anu ngomongna atuh. Sepuh naon? Menawi tiasa ngajelaskeun Oh, di sini. perkara naon? Saya teh menyebarkeun teh uyut nya. Uyut teh naon plan? Hor teu apa? Terang. Kaula teh boga anak. Nya, anak kaula teh anakan. Tak anak anu anakan teh aranakan deui. Nya. Anak-anak buyut teh kaharti. Piraku ai guru gelut pedawala. Naon ieu teh? Buat kalieur beukeur mah beuteung lapar aing namun lieur sok pikir sia. Tambah menang masalah. Terjadi pawongan Pandawa geuning. Ya. Paingan asa wau ieu. Nya. Eta teh mun teu salah dawalanya ieu abdi Gusti Nu Agung. Ieu teh cepotnya. Muhun. Oh. Pot lan. Gusti, nah teu nanya acan maneh teh.
Apa tuh? Sidik-sidik kan. La ilaha illallah Gusti nu agung. Kapaleun nu aku. Kamana wae atuh? Apa? Nyetan teu saha ieu tuh? Ah, siapa? Kita kumaha maneh teh? Sugan teh nyaho. Sugan teh tidak suka nama jual mere duit ka aing. Sugan teh jangan tuang. Saha da walai teh? Piraku poho deui. Saha? Mitohana juragan Arjuna Suwargi. Ada loba mitohan nu mana ieu teh? Baheula ning waktu juragan Subadra garwana Arjuna nyiram palai lauk wader nginjem kecrik kelebah dieu nepi ka putrana Pandita teh kapengpeongan ku juragan Arjuna nepi ka ditikana boga turunan pergi wati teh nu kemar teh Gusti nu agung disangka aduh geuning ieu teh kakek Sugiono teh lain atuh janji ngomong geus kurang ajar mah nya padung ape manehna mah saha tuh goblok si teh kata kitu tanyakeun heula tuh gabruk we nya ya Pandita Manikara la ilaha illallah ya Allah sepuh apa terang ayeuna mah disangka tadinyana geuning emut deui emut keneh ka abdi apa pan mata cepot pan pusing nginjem duit hari eta kantos namun atas abdi iya 200.000 zaman harita nepi ka ayeuna can pulang-pulang eta kapanggih nama ja kurang masalah ku manusia ulah nempukeun masa belakang-belakang harus menyongsong masa depan masa lampau mah jangan yang berlalu mah biarlah berlalu nanya tuh tutup buku teh tahun anyar ayeuna nanya tuh awahing kumbung bayar hutang nepi ka kitu teh si eta nya Bela diri atuh. teu nanaon Gusti nu agung paingan naha meuni taram-taram kaula teh meuni asa wawuh asa henteu samar-samar nempo keuretanana tina beungeutna Dedegan mah anu jadi elina kaula naon cing naon bau kelekna inget keneh kieu bisa eta hangitna berada rajieun aing sohor ku kelekna daolah metak naon tah kelek teh make gerak sabun ieu gerak sabun lantai nya make ku wipol prostat atau naon we teh atuh ku prostek teh make wipol emut keneh kabdi apal teu sangka teu dinyana geuning urang teh 50 tahun teu tepanggihnya sasajingganya nya sepuh jag-jag wae we salira lu jag-jag wae mah maneh bisa ancat incit kaitu ka dieu kaula mah geus capek pondok rengkah geus kundang iteuk kaitu ka dieu oge make skateboard atuh teh doraka kakol kitu teh teu beunang gitu teh Bapak Semar kumaha damang tos maot ena teh kulan geus maot nya innalillahi wa inna ilaihi rajiun doraka goblok sia teh kali ka kolam jelema aya keneh direken pae ada geus maot sia teh Bapak Semar maot kulan kunaon maotna penyakit duh kada terang naha da teu kungsi ngalaman abdi mah can nah make jeung teu kungsi ngalaman da teu kungsi pernah oge acan apan bapak anjeun bapak abi mah Semar heuh pan teu nyakolot teh bapak Semar muhun aya keneh maot tapi ada apa ada apa nah sababeun bapak abdi apan bapak maneh bapak abi mah Semar ngaranna nu ditanyakeun teh saha heuh bapak Semar tata apa anu apa teh saha Semarna oh jadi mas Semar teh aki maneh nya bapana Semar nuhun nah sia ku dia naon am ya bener deui sia eta mata sok era parada mawana teh aing pasti dulur bereera. batur teh kadang-kadang rek barang beret teh jadi Tulus. tetulus ieu mah nya kumaha muka kawet hatena teh nya
jadi nama ya kene aya ulah bagja ti nekanan bagja nu taya papadana kayak abi teh mun ketinggal eta burang kali saha teh Ya. tingali atuh sidik-sidik wajib keretanana wujudna rupana cikan ini kasepnya ya nah jika abdi kitu pamenteuna jika sadawala jika abdi siapa jika keong kumane teh jika Bapak Margianto nya atau jika Bapak Filmon Leonard Warau Percaya. apa ya saha teh ieu teh putrana Gatot Kaca lu Geni. putra jeung Gatot Kaca nya Gusti ieu teh nya kakasihna saha sumpena lain sumpena manehna ngaranna teh Bang Kaca kasep kaula nu wujud ieu teh anu sok ngasuh tuang rama baheula pawongan disebutna aya opat Semar sasajinga dawala jeung gareng ta ieu anu deukeut jeung bapa maneh kabehanana gerak kunjung ka jelema aduh ieu teh geuning mang cepot mang lujeng tepang Itu bawa di jumlah. Gusti nu agung teu sangkara naon baheula mah ku bapana aya di Swasia ku anakna mah dimangkeun aya teh derajatna deudeuh teuing Gusti nu agung kabina-bina teuing mun nyaah teuing ka si jenat mun geus gede kieu Jol ka kamar. nuhun kasep nuhun ade demicieun ka mang meuni nyaah we geuning ka mang najan mang jelema sangsara balangsak tapi nepi ke ngahargaane ka mang ih kedah kitu mang nuhun pisan irungna paengan tari sabarang teh eta geus kolot kitu kene deui punten we Tolongin adatnya. batur maturunan urang mah baturan mah geus buyut tarek kitu wae nepi ka paeh aduh diteuing aduh punten uyut keperat pekna nah geuning ka dieu jiga aya anu kahariwang kitu sepak kitu jeung deui eta samping dugi kararaksa kitu senal dugi ka silangan kieu enging maot di masjid dieu Jumatan jeung dipijakeun di tumodana mah sia nah teu uninga kitu aden kejadian di negara nah naon duh rupina ngan sepuh naon teu uninga aya naon kitu di negara aslina teh bancang pakewu aden bancang pakewu kumaha negara astina nu dipimpin ku Prabu Parikesit ayeuna teh dilanda dijajah ku negara Plaza Jenar nu leres mah nya seke selerna sipati sang kuning anu kakasih teh Prabu Sumantara Eta tukulan. mebeg wala daulat tamtama buta-buta jangkung gede bari jeung seueur aden nya anu Sanesa kedik. wah seueur gegeden-gegeden negara asina anu kaboler anu eleh rek teh eleh kumaha bayangkeun ribuan denawa jarangkung gede kaluhur sakitu ta kagigir sakitu ta katuka sakitu ta eta kana liang irung atuh sia teh Karena kitu den merukana nepi ka juragan Prabu Parikesit teh ayeuna ditawan jadi tahanan politik aduh selong-selong wajah. nu lian-liana juragan Sencamuka anu ngalawan Sencamuka teh uas salira sar anu sanesna Sonjaya eyang Sonjaya anu kiwari teh parantos kana teh jajaten duka kumaha nasibna belahan pun Bapak oge den eyang Semar nya ditawan wudhu gini kurang ajar ditawan kan ditawan deh karah teh kitu nya